bala diri si raja kirim pemimpin ilmu nasakabeh yang duparun ciguliwat kengan serak cimane tanyakan beraja mustita jimala betara karang ilmu banyu pancasol betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare terus dikumpulkan jalis pegat sebohong sebuai ngawunyak senepi kawan ngarusak kehormatan pamajikan aing geura tobat sia ka Allah bisi loba dosa kang ulah ditanya di jelas selami datang eta jalis mamawa keris Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi afar wa ashabihil ajar agadani amilahi wa ibdoi. Assalamualaikum tenemalan raja jalis dina hate bingung ya pamajikan raja geus aya di dieu pinter amat dia keneh madina raja pamajikan raja geus noelan bae kang jelas bae jalis tos naon anjeun nyana keris kabuyutan Pak geura tobat sia ka Allah bisi loba dosa dipaehan sebaik kumaha urusanana cik jalis aing kira haja di wali ya kalah kana kipaehan ku raja memeh nyokot keris naon heula sia muka pantona Pak geus muka pantona nyana keris kabuyutan geus nyana keris naon sia keluar Pak ulah ngomong setan aing lain meja batur lain fitnah pamajikan aing sorangan datang sia wani ngarusak pamajikan aing kunyuk nek ngakumoa ya Allah ya Rabbi cek jalis nek kira haja di wali aing pinter pamajikan raja kang surakna nu kikituan nyelahkeun ka dewekna hate waduh bo cek jalis mangkaning teu meunang ngamukakeun rahasia batu dah di dieu pala saderek tahan uji boga kahayang teh cek jalis Gusti sadaya-daya bade percanten ka bojo Gusti mangga tapi ngaran-ngaran abdi berbuat kitu sumpah suka keneh pae abdi teu ngarasa tapi lamun Gusti keukeuh rek maehan ka abdi mangga sebab abdi tinimang mukakeun rahasia bojo Gusti suka keneh pae teu beunang mukakeun rahasia batu sebab kumaha menibaya ke anak-anak dijual bingung raja neng geuning si jalis teu ngaku alah kang nu maling mah eueuh nu ngaku mentak pinuh pangbuya memangna si eta mah pinter ngomong cek jalis Gusti bilih teu percanten mah sim kuring menta mulih ka kota supaya kuring dihukuman kumaha hukum bener neng hayu urang mulih deui alah kang ulah make sidang-sidang paehan bae kapak kamulih deui Bapak pamajikan raja manggeus noelan bae kang ulah make dihukuman paehan gelis teu meunang bertindak sawenang-wenang kapaksa jalis sidang Pak pilih ku masyarakat anu nongton sebab aya beja jalis nek dihukum mati pertama nu diparos bojona raja kudu ngahukuman Gusti bener dikitukeun ku ngaran si jalis bener moal kaulah ngaku lamun ulah teu ngarasana bener awewe geus ngaku jalis rek ngaku moal maneh moal cek jalis ngaran-ngaran berbuat itu tetep pula moal ngaku tapi lamun bener nek maehan kaula mangga sebab pula suka keneh pae ini mang mukakeun rahasia pamajikan Gusti kula moal tidak boleh mengemukakan rahasia orang
nu ngahukuman jadi bingung awewe ngaku lalaki mah henteu kudu aya saksi cek nu ngahukuman raja minta saksi 3 sebab awewe ngaku lalaki henteu waduh cek raja eueuh 3 mah 2 ge eueuh hiji ge eueuh wah teu sanggup ngahukuman si Jalis teu sah dibunuhna lamun bener si Jalis nek dibunuh bojo Gusti ge kudu dibunuh dua-duana bunuh waduh cek raja mah kan butuh keneh geus alhamdulillah Jalis jadi salamet deui pamajikan raja salamet ngan pamajikan raja teu ngeunah urang teuting ceurik bae sebab pikiran pamajikan raja mau tidak mau ieu si Jalis iraha bae ge moal teu nyarita padahal si Jalis moal pala saderek bojona teh ngomel bae siang malam nangis malu itu istri raja pikirannya belum merasa senang si Jalis masih ada di dunia ini karena si Jalis masih hidup kalau sudah mati baru puas berhubung raja pak kena pengaruh istrinya terpaksa Jalis mau tidak mau akan dibunuh oleh raja cuman caranya membunuh raja itu rapi seluruh masyarakat sudah ratusan rakyat yang korban dibunuh oleh raja masyarakat tidak tahu menahu rahasia raja itu tidak bisa diketahui oleh masyarakatnya bagaimana akhirnya raja ngabogaan gedong di hiji kota anu ngesianana logojo kabeh tukang pencit pangdamelkeun Jalis rata teken ku raja make kode titik beurun anu akhirna kumaha ieu surat dipasrahkeun ka Jalis Jalis ieu surat anturkeun ka gedong di tengah kota gedong nomor saanu mangga cenah Pak Jalis mah teu curiga naon-naon ceuk raja Jalis sampura ulah dunya akhirat ai raja mah nyaah sayang ka Jalis teh lantaran pangaruh pamajikanana Pak jadi Jalis mamawa surat manehanana reka kota nganturkeun surat barang geus deukeut ka kota Jalis motong jalan ka lembur ka kampung kabeneran di kampung eta keur sodakoh maulud motong ayam motong kambing masyarakat di situ begitu melihat Jalis keluar semua Pak nyegat Jalis Pak saya potong ayam potong kerbau masakan sudah pada beres minta supaya dimakan ngariung berjamaah Pak dinas ya dinas cek Jalis saya dinas tetap masyarakat Pak jalan dipenuh ke masyarakat tetap Jalis kudu makan dulu di situ Pak harus makan dulu berjamaah Jalis ingat kahiji ulah mukakeun rahasia batur kadua ulah nempi rezeki ai Jalis rezeki waduh ngariung heula aing kira jadi wali kalah ka ngariung kapaksa Jalis ngariung tokoh-tokoh masyarakat nanya Pak bade angkat ka mana tadinya cenah ka kota bade jajak ieu surat sumuhun udah dekat ini katanya Pak paling juga bangsa 20 menit Pak makan-makan aja Pak di sini katanya biar kenyang biar enak insya Allah penyaho didinya ayah hiji penjahat ilu ngariung tukang tipu di ngongora
pikiran penjahat ieu raja cara marentah jalis biasana oge sebab anak buahna masih loba naon sababna ayeuna marentah jalis mawa ieu surat cek pendapat si penjahat moal salah nek diokot duit puluhan juta moal salah ieu cek penjahat ku aing nek diarahan surat supaya aing mawa duit yang dibawa kabur jalis nu dihukum ku raja di dieu lauk manuk kakanun aing eta penjahat enak bener Pak pikiranna menang lowongan malum penjahat datang ka payunan jalis ceurik cek jalis tuna mang ceurik sedih basana abdi jadi rakyat Gusti sakian puluh tahun ku hayang diparentah ku Gusti ala kadar surat makruh kana abdi nu ngajajakeun bapa mah raos-raos we tuang leueut antos di dieu menang perintah ki raja harus saya yang masuk ke gedung itu alah Pak saya abdi bae cek babasaan paeh di abdi senang wayahna we kasihan akhirnya jalis bener Bapak mau diperintah saya mau Pak ya suratnya jangan lama-lama ya Mang iya luar nak waduh tabur terus Pak si penjahat aing bakal beunghar deui beak wae tanah dibelian wae ieu mah ini puluhan juta masalah waduh gua kaya lagi kendaraan gua mau beli cuman ini bawa duit nih kena kendaraan apa nih bebo apa nih poli yang pakai kendaraan waduh rencananya gede bener Pak jadi kaya lagi datang ke hiji gedung bener Pak assalamualaikum waalaikumsalam siapa itu saya Pak diperintah raja nganterin surat Pak waduh di jero geus teu salah deui aya we pagawean kunci pun hiji biasanya juga begitu si penjahat mengisi laki laki apa karena bemu apa karena apa bawa duit dia itu barang jual muka kumpan Pak pitisna babalingdingan lawan babalingdingan jalmina jangkung agung kumis agung hei asup duduk saya Pak utusan raja asup pan ikieu amat ya apa ieu menjaga duit memberi biasa negara laki saha mamang perintah raja Pak wanis ya kaing wanita pan ikieu nganterin surat saya Pak diperintah raja Pak ditua 7 kali aing moal pohonya hos kana maksud surat memetak aing nawaran besi sia kaduhung besi nek berantem heula nek duel heula teh isi surat ratusan manusia geus korban ditua 7 kali aing moal poho lamun aya surat model kieu dipakol baheung sok wae la ilaha illallah ke penjahat teh heula Pak terus serangan diperintah ku raja lain abdi si jalis di lemur itu ai abdi mah lemur eta ka dieu Pak cek penjahat tukang pencit aing teu nanyakeun ti dituna nu datang ka dieu eta nu kudu dipencit sia nu datang ka dieu wah waduh cilaka Pak dirantai hari sakene penjahat pantes ulama itah magahan gura bener hidup pantes para pemimpin itah gura bener ieu hirup moal kapangih jeung anak pamajikan deui biasa bangsat gera tobat sia ka Allah beresek dipencit sakaligus ngeleletak
duitna Allah kawasa moal nek nyalametkeun ka manusia nu teu bener. Allah moal nyilakakeun ka manusia nu jujur kalayan bener. Ngelel beletakna dipoto sekaligus cetrek jadi ayeuna ge aya geuning. Foto sekaligus juru tulis terus bikin surat Pak. Datangnya jam sekian, dipotong jam sekian, dikirim ke raja surat dengan fotonya. Jalis mah ongko we ngariung. Barang datang surat ke raja, raja keluar air matanya Pak, karena sayang sama si Jalis yang sebetulnya. Si Jalis, Allahu Akbar. Jam sakitu dipotongna Jalis hampura tuladunya. Terus fotona dicokot di sarungan perak. Barang dicabut ku raja ieu foto. Ieu saha cek raja ieu. Ieu mah lain si Jalis. Ya Allah ya Rabbi. Ieu urang mah ASP Land. Ayo ngirim si Jalis ayo paeh tuan. Ya Karim, urang Kanyung lain, urang Tangerang lain. Ieu saha ieu? Masya Allah, ieu ka mana si Jalis? Apa ieu lo aya jelema daek kuli di poncuk bingung? Ieu urang mah cek raja. Aing nyeluk ke raja kabelah kulon si Jalis keur ego balik membawa berkat. Masya Allah, isaha nu modar atuh ieu. Si Jalis datang ugal ego membawa berkat matos ngeureum. Allahu Rabbi. Gusti kawasanang kayungan ka si Jalis. Ieu saha nu paeh ieu deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalis, pulang. Di mana mana? Tos nganturkeun surat Pak, eta mamawa kue ngariung heula can di jalan. Padahal Jalis dina hate kesel aing mingguan tah jelema eueuh balik deui. Teu loba omong ka raja. Raja teu loba omong aing paeh ieu nya. Geus weeun. Ngan raja bingung ieu saha nu mah. Pamajikan raja Pak begitu melihat sama si Jalis bernangis lagi Pak. Dimaki-maki si raja itu sama istrinya. Raja kagak mempunyai pelek. Si Jalis katanya sudah beres, itu buktinya bawa kue si Jalis. Berkat. Boro-boro mati si Jalis. Ini lelaki gomplong. Beak raja. Aduh raja bingung. Dikirim Yaya kalah ka ieu modar yeuh. Kapaksa Jalis Pak. Dorongan si istrinya raja terpaksa Jalis rek dibuang ke laut. Raja mempunyai kuda istimewa yang bisa mengapak mega Pak. Bisa terbang ke mega. Juga ratusan rahayatnya yang sudah dibuang ke laut. Jalis, ada apa Pak? Kuda Bapak ambil yang putih. Pakai selanya pakai berlian. Main-main ke sana. Ini bawa pakai ini kuda Bapak nih. Jalis nggak tahu ini geraknya kuda bagaimana, nggak tahu. Ya Pak, ceklak aja keluar karena mega Pak.